Alhamdulillah kanca urang tiasa patepung lawung deui. Pamugi aya dina kasehatan Kinurul Rahayu berkah salam. Sabab kesehatan hiji nikmat. Nu memang ku urang kudu wajib tidak mal syukurna. Atuh urang lajengkeun deui carios nu kasimpen kamari dina dongeng Sunda nyatana si Rantang jago tutugan. Atuh ting garegag daratang ka warung si emak nyamperkeun wajahna nu budi amprotan. Rek nagih jeung menta upeti bari maksa. Cog anjog. Heuh, mak. Sok kaluarkeun wae naon nu aya di dieu. Wae dibawa. Aduh mama teh bukan naon jang. Hayang mama sakieu pu. Lah tong loba omong. Kacang. Bari kadawak kana Surabi. Jeung regot minum cai. Ulak cangkeng dina punuk. Asa aing panggagahna. Asa aing pada mikasieun. Lain mang eta. Ada Surabi menitelepkeun kabeh di kan lapar emang mah Cek si Keling bade melong ka eta Karaman. Sia wani-wani ka aing. Budak bau kena jari ngaos ya. Terus ini mang we mah teu bau jari ngau mah. Aduh, cemang mah sok kitu. Atuh eta Karaman asa kahina ku budak satepak itu dilecehkeun serepet ngeluarkeun bedog. Tuluy diasongkeun kana beheungna. Sia yang modal. Sok ngomong deui sia. Aing mah tong boroning sia nu leutik kieu. Kakara keneh kumecerot. Janajan papasia ge ku aing kodaran sia. Cek eta Karaman beuki amek nafsu kapegung amarah teu kawadahan. Beuh manehanna ku budak leutik nu satepak dihina. Tapi ngadadak aneh. Si Keling newak eta bedogna. Bari nyalurkeun elmu ka nuraganana. Nyaeta pancerning rasa warisan teu jadi bapana. Hawa panas ngajalur kana eta bedog. Curali kubrag. Eta Karaman teu puguh-puguh cucungna curalit ka tukang bari ngagebut jiga nangka asak. Bakat ku asak eta mah leuwih jiga nangka buru. Ya wani ka uing ya. Terbaik mani mah aku naik main uing. Dari kakak mani ngajongkat bari ngabebangkang. Cek si Keling bari nyengserikeun tur engklak-engklakan udah puguh budak leutik. Jiga resepe meureun cocoan. Atuh eta Karaman ngahulang. Ngaraga meneng anjing udah geus aing bisa kieu era dulu aing. Sok atuh mang udang deui mang. Bayar sia. Kenal Surabi teh kudu dibayar atuh. Jeung eta barang bawana naon tenanan deui. Bisi ku aing dipareskeun baheungga. Cek si Keling ngancam ka eta Karaman. Eta Karaman teu gagabah. Manehanana jigana moal mampu kakara ngalawan budak leutik komo ngalawan akina nu aya gigireunana. Waktosna kanca tos teu nyekapan
Paralun ampun kasuhun muning galih nu dipamri hapun tenan uti teda permios.